oge mung ala kadarna hapunten Bu Hajah Jamilah mung sakieu kaayana da anu kahoyong mah kitu aya munding teh hoyong dijingjing tapi mundingna teu kajingjing itu aya kapal di kitu hoyong dikepeul mung teu kakepeul kapalna bade pusar peser da teu ngalangkung ka pasar gitu langsung we ka dieu gitu. Nah itu panginten ala kadarna anu dicanak kupun anaknya eta Muhammad Sauki sareng anu kadua nama tipayun tos babala gonjangan panginten pun adi di dieu bade mahutkeun janji pasini ayeuna ditebus janji pasini. Nah bilih engke ditaroskeun ku Allah Subhanahu wa taala pas alu ahla dzikri gitu bilih ditaroskeun ke innal ahda kana mas